Sebelum melanjutkan nontonnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan loncengnya. Hatur nuhun. Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang tahun, kan ulang tahun nontonnya, pusing buru-buru lah doakeun. Pusing panjang Buru-buru naon? buru-buru menang jodoh. Karunya ini jarang lo. Mana? Saeutik aing mah cuman. Dut aya. Pede aing mah teu. Wah, asin. Baru asin tuh kadang asin. Dahar Nikmat. Nah, kesempatan ieu sebenarnya ngaret ide rencana mah rek minggu kamarinya. Man kusabab kayak halangan penggarapan video terbaru jadi dipendek lagi. Oh siap. Oh iya. Kesarapa kan ieu mah aya saya teh. Hamil. Hamil, kami bejaan jomblo. Caranya ieu mana? Soal teh ieu. Fitri. Fitri. Panggelisna di haroream sementara kayak kan. Kurang ya jadi gelis gitu. Dandanan guys, dandanan sama Kevin. Pernah. Terus ya si saya teh nepangkeun enggak? Oh, tepangkan Nawi Abi. Nawi Abi kan? Nawi Abi, Mitra Fauji. Kan Nawi aslinya. Kan Facebookna lah. Oh, Nawi Facebook mah Bangkit. Anu profilna ngangge asup ranking keur nuju gitu ya kok. Terus. Ai panggilan Mas Arkuit. Istilah lah tararangeun gitu. Oh, ngaran Facebooknya Bangkit dari Kubun. Mesti banyak Bangkit kira. Bangkit dari segala keterpurukan. Asli. Amin. Umur 19 tahun. Status orang lah. Nikah tos nikah. Dan kieu mah jomblo. Ohnya pilih sabarana mah bade promosi tapi sok ada malang kicimpring. Neraskeun usaha Kang Mus terang. Sinya. Tuh masih ngomong. Ai natif di Kang Mus mah Kang Mus gitu. Kang Mus gitu. Asli Kang Mus Bapak Abi namanya. Sok ada malang kicimpring, mangga pilih bade. Cek we langsung karena Facebook Abi. Kalau karena nomor kayaknya diharap terus. Tapi dah barang ada ya kan. Baik pan geus laku. Oh jadi ngomong tenang teh. Emang aku terjual gitu alhamdulillahnya. Ada mah satu alhamdulillah. Nah, beli pada 2 kilo kajual. Oh sarang beli pada ngechat mangga ke Abi biasa ngechat. Geus atuh goblok iklan. Abi teh tadi acan puas. Pada servis mangga. Biasa alhamdulillah sari-sari mah. Oh nya. Nya baru tos karomen wae cenah hayu iklan. Sok mangga ka Iman. Jadilah promosi teh aja teh. Ya gelas tuh sayanya. Cuma yo pengadena sa Jawa Barat semua Jawa Barat. Herang kita ieu mah candi herangan. Ieu karek awal. Ieu mah bisa finishing. Tuh nu halusna mah mahal. Ade sabar ieu mah ade. Sing bener. Sabar mah ade biasa. Oh iya 25.000 ya mah. Udah wani kacida tuh. Daripada ini naon buatan Cina mah teh mending ieu. Oh bener dari ya. Kang Iman, lawas bener daripada ngembangkan produk di negara lainnya, mikirnya ngembangkan produk di urang di asli Indonesia, made in Indonesia gitu, jabat di alam. Di Sunda tuh lah. Sunda pisan guys, pokoknya mah ulah. Ya tes sangga nama ieu. Kan pre-ordernya paling pembuatan seperhari mah. 2 hari pembuatan harga 25.000. Mun orderna gampang cek di Facebook nyata ya. Artinya terus ke aya nomor dihandap lah kanggo WA anak. Langsung lah kana naon ieu teh. Menang di kue. Oh. Sebenarnya teh kan aya sabaraha? Kaos tilu, topi 2. Nah, aku pemenang topinya heulanya, duanya. Teret. Jejet. Dimohon untuk yang kayaknya ningali video ieu diingat-ingatnya sanu kengingna tidak ada pengulangan. Asik. Tak gitu. Seperti cinta yang tak perlu diulang karena rasanya selalu berbeda. Aduh jauh karena cinta. Nah, kanggo pemenang topi dia aya Iqbal Nugraha. Iqbal Nugraha nya. Jawabanna teh Bapana Citata. Bapana Citata saha ngaranna ieu? Konyol. Tah karena
Ateng. Oh, Bapak Ateng yang terhormat ya hampura ieu di jeun ieu. Konyol ieu budak ieu naon Bapak Ateng Bapak nasi tata. Kedua. Cina menang ya karunya. Nanti nge-share pokoknya mah euy. Nya pemenang nu kadua nya pemenang topi. Benang ku nu namina Rambu Anarki. Jawaban teh like udah, subscribe udah, tetapi gak ada IG-nya. Oh, ada dari tayangan siapa tuh buka kuota bego teu bisa IG teh. Eta nu Rambu Anarki menang. Panemu kadok lencang ngaranna biaya. Biaya mah di lembur aing. Atuh nyangka aja biaya euy. Eta selamatnya kanggo sa Rambu Anarki sareng saya tadi teh Iqbal Nugraha. Iqbal Topi. Nah, tuh guys, eta nu menang ya, nu menang topi Iqbal Nugraha sareng Rambu Anarki. Nah, lanjut ka next anunya anu kaos ya eta kelap larian heula nu rada aweweun atuh anjir lalaki wae. Tah ieu tah Tasya Putri. Ini panjang pisan bacane naon eta cenah. Nu nemu karedok lencang pertama mah atubi abi a. Oh, nu nemu karedok lencang pertama mah atu abi a. Kapungkur nuju alit, nuju resep keneh warungan taneuh di sisi balong mendakan tangka leunca nu buahna tos arungu. Tah dicobian si buah eta teh dakat ka meuni jiga raos. Pasti emam. Kenu ungu nu hejo ternyata pahit. Kumaha kitu kaleresan di dinya aya plak cikur reng cengek direndos we tah si leunca teh. Dan ternyata raos pisan. Oh, dan ternyata raos pisan euy. Tadi najang warungan. Untuk yang ibu teteh saya. Teteh Tasya. Ini jawaban apa cerita pendek ya? Kok panjang amat? Nulis yang skrip pada rem ya. Kayak bisa lah yuk. Dan Yalah. tos gitu. Terus selamat ka Teh Tasya Putrinya kangge kawas di haream kanu ya kieu Jika Ulah. siap. Maaf ya, maaf. lanjut kanu penang kadua dina kawas. Mr. Ciput. Nah, Naon komenanana eta? kabir macana Sok baca. anu kenging kaos. Bisa maca mana? Biasa. Sok atuh anjing. Ya nu kenging kaos si jedenya Mr. Ciput anu nemu penemuan kumaha ieu anu nemu penemuan teh meuni rariweuh bisa. Inti nama penemu karedok lencang pertama nyaeta aki urang. Aki urang Suryana. Emot ceuri guys anjir. Da keleutik mimiti apa karedok leunca urang dibejaan ku aki urang geuna eta haream. Ah, selamat untuk Aki Suryana, paing di bare Lain kawas. Aki Sugiono, Aki Suryana. Eta benar nomor ngaranna Mr. Ciput. Ah, Mr. Oke, Ciput. selamat dapat kaos guys. Dua. Jadi Untuk pemenang yang kaos katilunya kenging teh Etriki Maulana penemu karedok leunca mah kolot numpang heulana nyieun oke kolot. Naon sih gaji Berarti si eta geus kolot eta. Mang Riki, umur Anda berapa tahun, Mang Riki? Oke. Ayah yang ngaranna Riki itu di. Arius ya. Wah dah. Semuanya Nyalah. inti nama bade mah ngumumkeun pemenangna. Jadi nu kenging topi teh Iqbal Maulana Rambu Anarki eta nu kenging topi. Sareng anu kenging kaos teh Teteh Tasya sareng Mr. Ciput hiji deui siapa? Riki Maulana. Riki Maulana. Selamat buat pemenang. Ode. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Nah, terus sanggup para pemenang lu tadi kamu konfirmasi masalah sains kaosna ke hubungi nomornya Nabi ya, Cak. Nya da pilih cecekap teh atau keageungan gitu jadi biasalah kayak kontak. Nah, hubungin nomor ieu terusan jeung pengiriman di pilihan di luar kota, pengiriman ongkos dibayar di tempat. Mangga ya teman yang ngaku. Beli bade alim dikirim canak ka dieu. simple padat cepat. Sekarang yang syuting jadi naon lah, jadi tukang naon. Kopi, orang buka kopi tadi dia. Tukang gegerohnya. Ya alhamdulillah tadi terus diumumkan. Sok atunya Nya lah. Kela. Terima kasih. Kela sama Ade. Oh nya, hatur nuhun kanggo nu tos nyayogikeun tempat Mang Ade. Hatur nuhun katampi pisan itu tempatnya. Mau tahu orangnya? Mau tahu orangnya? Mang Ade. Nah. Ih, ka dia Mang Ade ih.
Ya orangnya pemalu gitu. Ya alhamdulillah hirobbil alaminnya ya tos tararang gitu sadu pemenangna mudah-mudahan barangna kaanggo saran manfaat. Amin. Tong hilap no. Hilap. Rajin ka masjid anggo ka masjid kawanna Tanya, anggo berkah. Terus dukung Haroream ya. Tunggu terus video terbaru. Tanya video apa non Pak filmnya? Film pendek. Ya segini pendek. Tong hilapnya dibantu like, subscribe, komen, like atau dislike terserah eta. Lamun resep yang like. Yang suka share yang banyak. Ya. Dok, mana lah? Tuh mana cara ngobrol nya? Ya, alhamdulillah rabbil alamin ku abdi ditutup acara ieu jadi tos Acara tararang acara naon ieu teh? Ieu teh dah resmi sebenarnya. Atur nuhun sing sarehat panjang yuswa ageng rezekina anu can kenging jodoh sing enggak kenging jodoh. Nu bogaan segera nikah. Sing nikahnya alhamdulillah rabbil Anu alamin. anyar putus. Allahu akbar ya penutupan. Hari jadi menuju udur Ya mudah-mudahan menuju sing dulu ekal ya damang. akal damang. Halo. Oke lah, alhamdulillah tutup. Wassalamualaikum. Yuk sarangan. Haroream. Mantap. Gitu. Oke, dadah guys. Assalamualaikum. Hatur nuhun. Pas-pasan. Ikhtiar geura hirup teh.